Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Faslun utawi iki ku pasal sawiji syurutu jam'i takhiri utawi pira-pira syarat jamak takhiri ku isnani roro. Niatu tairi sawiji niat ngakhirakeun wa qad baqiya lan teman-teman keri min waktil ula saking waktu salat kang awal. Opo maya sauha barang kang jembarakeun ya sima ing ula wadawamul udri lan langgeng udur ila tamami saniati tumeka maring sampurna salat kang kaping 2. Faslun artosna ari ieu pasal saiji bade martelakeun kana sapirang-pirang syarat jamak takhir ceuk ieu surut jami takhiri ari sapirang-pirang syarat na jamak takhir isnani eta kabehna aya 2. Mana anu 2 teh niatu tahiri kahinya eta niat ngakhirkeun waqad baqiya sareng nyata-nyata tinggaleun min waktul ula tina waktu salat anu kahiji. Naon maya sauha perkara anu ngajembarkeun ieu salat anu mimiti teh wadawamul udri sareng langgengna udur ila tamami saniatin nepi ka sampurna salat anu kadua. Tegasna syaratna jamak takhir teh aya 2. Hiji syaratna jamak takhir teh kudu niat mandeurikeun bari aya keneh waktu salat awal. 2 syaratna jamak takhir teh kudu lami nyabana atawa lami hanteu damangna nepi ka sampurna salat anu kadua.